zahir gunung. Paku bumi secara zahir gunung. Nomor kedua tangkal kayu. Nomor katilu wahangan eta paku bumi. Paku bumi secara batin adalah wali Allah, para solihin. Eta adalah paku-paku bumi. Aya paku bumi secara zahir doang. Oh, paku bumi secara batin. Rungkad kajen kumaha kenyan. Rungkad bae. Rungkad Garut. Garut eta kapan pegunungan? Masa sih aya tsunami di gunung? Urang nyaritakeun tsunami Aceh ka harti. Urang lamun nyaritakeun tsunami Pangandaran ka harti. Lantaran bisa diteliti. Oh, ieu teh ya belah bumi. Loh, sadaek-daek sia terjadilah tsunami. Hek sadaek-daek sia. Cak Allah, waing Garut disunamikeun ngomong naon sia? Ayo, teliti ku sia. Hujan teu sabaraha gede. Nyarincik 2 poe 2 peting di Garut, lain pemandangan awal, lain anyar, terbiasa di Garut. Aju sakitu hujan leutik, tapi cai gede, cai menang ti mana? Ngaborolo menang ti mana teh cai. Brrr, awalnya jam 9 jam 10 aya suara. Speaker cak urang dieu kadengena belah ditu, cak urang ditu kadengena belah dieu. Kumaha teh suara speaker? Dulur, sakedeung deui bakal aya banjir sing harade. Kaluar nyana, banjir di mana cak nyana? Ya hujanna ge leutik asup deui ka jero. Eta suara speaker cak urang dieu kadengena urang belah ditu, cak urang belah ditu kadengena belah dieu, tapi teh suara aya. Ditu aya, di aya dulur sakedeung deui bakal banjir. Kalaluar nyana ge kolot-kolot mah komo cing nyana ye. Banjir ti mana jeung ngerelek ieu Cimanuk lah, moal banjir arasup deui. Es dana tenang. Banjir murudul cai ti mana? Maha kawasa Allah. Tapakuran. Gerage. Lantaran naon? Lantaran pakuna meureun indit. Pakuna dicoplokan indit. Sing hade. Paku secara zahir, aya paku secara batin. Paku zahir dirarusak, gunung dirusak, tangkal kayu ditebangan. Wahangan-wahangan dipersempit. Eta paku bumi nu geus kitu ngaranna. Paku bumi zahir bae geus dirusak, paku bumi batin rarusak wari. Ieu nu paling dahsyat paku bumi batin. Anu penting batur mahararuda RS dana mahuda. Neuleuh alam, napakuran makhluk. Anu nyambung ka Gusti Allah terus per detik per menitna. Eta lah paku bumi secara zahir, secara batin. Mana ku ari pakuna? Aya udang ti penting neuleuh bola. Kiai neuleuh bola kiai. Tak jam 12. Saha? Abdi. Ye sia. Gede ye. Berjamaah di dieu. Kiai kan berjamaah nonton bola goblok. Di lembur sia eta pos kitu. Ya Allah. Awalam yanzuru fi malakut samawati. Keanehan manusia jeung kagoblogan manusia cak Imam Ghazali. Lamun aya jelema diajak ka imah nu sugih. Lamun aya jelema diajak ka imah pejabat tinggi. Nyana tercengang neuleuh bangunanna. Beuh, eta bangunanku gede beuh, eta bangunanku indah beuh, eta bangunanku antik tihangna ge nang niru di mana. Masya Allah jandelana potongan mana. Iya modena menang ti mana. Bo eta naon kitu ngaranna marmerna menang meuli ti mana. Dihias di sisina make hiasan-hiasan anu luar biasa. Geus puguh patamanan mah. Masyaallah sing kerelek cai aya lawukan di dinya teh. Nyiptakeun gunung-gunung jeung leuweung-leuweung pohara. Jelema kampung, jelema susah dibawa ka imah nu sugih. Dongeng nage moal anggeus sataun. Moal anggeus sataun nya bawa aing diajak ka imah pejabat aing. Wah, gimana? Dongeng. Aya kiai di imah diajak ka imah atut bae dongengna teh anggeus sabulan. Emang aing teh nyaho tuh nyaho. Moal nyeleuk ka dia aing. Aya tahu.
diajak ka imah atut dongeng eta anggeus sabulan bo eta imah bo eta pelataran bo eta taman bo eta bae sabulan da geus kakara ka imah Ratu Kaus ya. Masya Allah diajak deui ka imah menteri pohara encan ka imah presiden geus gideg-gideg nyana kiai bae ge dongengna teh angga sabulan diajak anu sugih encan nyaritakeun soal mobilna mobil carry aya mobil angkot aya mobil kijang aya Fortuner ambalaya teh dianggap mobil kudu sugih mana kos kitu nu dianggap sugih teh ti mimiti BMW kemudian Mercy Baby Bang kemudian Lexus kemudian kabelah dituna mobil anu urang teu nyaho ngaranna tutur teu nyaho bangsa Ferrari urang mah nyaho ngaran teu nyaho rupa atuh urang lamun naik mobil ge set mobil jore amat panjang puguh eta nu mahal teu nyaho urang mobil jore amat potonganna ceknya mahal non gitu kos kitu amat teu ngeunaheun teh mah kos kitu jore eta nu mahal sia mah teu nyaho aduh boro-boro jeung batur jeung si eta ge kula leuleumpangan teu nyaho naonnya namanya atuh kan kulana bae api-api kula ge biasa bae maksudna sarua teu nyaho lah urang lamun liwat teh ka Bandung aya sabaraha eta mobil kitu termewah di Indonesia paling manggih hiji paling manggih dua Masya Allah kari eta mobil-mobil mewah dongengna bo di imah anu mobilna imahna pelataranana dan lain-lain seperti angge sabulan kagoblogan urang teh leuleuh imah nu sugih leuleuh imah pejabat leuleuh kakayaan pejabat leuleuh kakayaan nu sugih dongeng teh anggeus sataun komo sabulan teh anggeus ai ciptaan Allah langit nu eueuh tihangan teu pernah didongeng-dongeng goblok ai ciptaan Allah langit aya panon poean teu pernah didongeng-dongeng kaanehanana bulan teu pernah didongeng-dongeng bintang teu pernah didongeng-dongeng bumi nu sakieu ngamparna teu pernah didongeng-dongeng cuaca nu sakieu berbeda-bedana urang di Tangerang lompat ka Bogor rada beda cuaca setik lompat deui ka Cianjur rada beda deui setik lompat deui ka Bandung rada beda deui setik urang ka Pangalengan ka ditu rada beda deui cuacana naik ka Garut urang beda deui ka Cikajang lain deui ka Samarang lain deui ka Pameungpeuk ka ditu lain deui emang Pameungpeuk di mana tuh tungtung dunia Pameungpeuk di Garut aya Pameungpeuk lain deui cuacana tinggal ngagejeburkeun maneh bae ka ditu lain deui ieu keur carita di Indonesia urang nyaba kuari nyaba urang ka Uzbekistan lain deui tiris nyaba ka Iran usim tirisna salju lain deui nyaba urang ka Baghdad nyaba ka Yordania beda-beda nang nyiptakeun sako teu pernah didongeng-dongeng di jero hate minimal maha kawasa Allah asup ka imah atut kiai dongeng kabeh tapi langit teu pernah ditafakuran ku urang kiai goblok kiai tolol tuh saya bangun nari leka dia ulah tuh Masya Allah hanya wali Allah lah anu ngaaheng-aheng ciptaan Allah berkat tapakurnya nak indah sieun cinta khawatir pinuh di jero hate tawadulah ka Gusti Allah seakan Allah aya di diri maka selalu lapor ke Allah dina jam-jam tertentu teu bisa diabaikeun sebab naon nyana nu nyiptakeun urang nyana nu nyiptakeun langit nyana nu nyiptakeun bumi nyana nu nyiptakeun seluruh langit bumi katut eusin sieun amat dihayang-hayang urang hirup wayah payah bae diembung-embung urang hirup wayah hirup bae diembung-embung urang payah wayah mah payah bae diembung-embung urang sugih wayah sugih mah sugih bae dihayang-hayang urang sugih wayah ngagejret bae Allah horeng secara mutlak nu ngatur teu pernah ku anjeun ditaliti difikir
di tafakuran awalam yanzuru fi malakutis samawati wa ma khalaqallahu min syai' jeung sesuatu anu diciptakeun ku Allah teu pernah didiri ku anjeun, teu pernah dinazru, teu pernah dipikir dengan hati. Tuh gunung khalaqallah, tuh laut khalaqallah, tuh binatang-binatang ti mimiti reungit nu leutik, tuba nu leutik, sireum nu leutik, datang ka cangkas nu rada gede, datang ka siraru nu rada gede, naik datang ka manuk peking maninin rada gede, naik deui ka manuk toed anu toed-toedan, naik deui ka manuk jaket trot, naik deui ka manuk beo anu ngoceh bae cara si eta, naik deui terus. Teu pernah ditapakuran kurang, Masya Allah, ciptaan Allah. Atuh teh kumaha tapakur mantakna. Bumi, langit, tuh gunung, tuh laut, di jero laut aya sabaraha ribu hewan. Jenisna sabaraha ratus. Nu hirup melalui laut aya sabaraha juta manusia. Anu mun teu boga duit sakadar ka laut mancing set langsung diangkat benang kakap jual babarieun jasa. Babarieun jasa. Oh, ieu mah usim rajungan. Nah, nyokot ka ditu kotek tangat jual. Oh, ieu mah usim cumi set neang rajungan neangan itu nan jaring dat cumi. Masya Allah. Aju aya tanda-tandana deui. Lantaran di jero laut ke horeganan aya jalan cai anu dibawa ku angin. Lamun nu teu nyahoeun pugu lauk di ditu urang mancing di dieu. Pan belon eta. Batur mah menang deui nya mah jajan cenah laut loba lauk kan jauh hiji-hiji acan. Atuh teu nyaho lembah. Atuh di laut ge sarua bae aya jalana keur ka dari itu lauk teh lantaran caina keur ka ditu diatur ku jalan caina melalui angin engke ka ditu engke ka dieu ka ditu lauk nuturkeun jalan cai nu aya di laut. Maha kawasa Allah. Maha kawasa Allah nganyahokeun kos kitu lagi moal mahi sabulan. Atuh mahi kunaon si jelema ka dari itu laukna aya di ditu. Kunaon si ka dari itu laukna aya di ditu. Teu angger sebab kumaha angin. Masya Allah kan. Kos kitulah tafakuran geura tafakuran. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal wa ma khalaqallahu min syai'. Tafakuran. Lamun ahli Mekah, Yahudi musyrikin, kufar Mekah, napakuran penciptaan langit, penciptaan bumi, niscaya bakal nyawa nu ciptakeunana pasti Allah. Lamun geus percaya nu ciptakeunana Allah ngutus Kanjeng Nabi Muhammad diutus sebagai rasul, nyana bakal iman. Rasul dibere mujizat, dibere Al-Qur'an, bakal iman. Kulantaran ngeunah teu napakuran eta, teu percaya ka Kangjeng diangkat jadi rasul, teu percaya Quran sebagai mujizat, kafir saneng-neng. Nyin kapal, nyin Apollo bisa, tapi teu nyahoeun ka pencipta nu asli. Muliaan urang. Urang mah nyin bala-bala ge atah mah lulu. Tapi nyaho ka pangeran. Nyaho ka pangeran. Ini bala-bala buatan si eta atah. Tapi nyahoeun ka pangeran nya. Geus kulantaran nyaho ka pangeran, emang atah ku Allah meureun geus diatahkeun. Sedep asana kana hate. Jahe, Masya Allah. Ngeunaheun. Ji lamun geus wau ka Allah ngeunaheun. Kurang dahar disuguhan ku pamajikan, beu asin amat bebeja ka pamajikan. Ieu mah uyahna asli meureunana. Meureun gerak Allah kos ki situ. Moal bisana naon? Moal bisana naon? Masyaallah. Ngeunaheun jasa. Teu ieu sayur eta kurang uyah. Uyahna ge geus BCM cenah teh aya uyah deui geus aya bae geus ti Allah na urang sakitu. Ya Allah. Masyaallah. Urang nanyakeun emang eueuh lauk ti Allah na eueuh sebab kakak teu mere duit. Ya Allah. Ya Allah. Anu sulit nikmat nu aya. Sapira urang hirup nungguan paeh. Adapun cara-cara urang hirup, ieu teh keur dicoba ku Allah, dicoba dibere dunia, dicoba dicabut dunia, coba ngagibeg tah henteu. Dicoba.
Dicoba dibere sehat, dicoba deui dibere gering, sia keur sehat ka aing kumaha, sia keur gering ka aing kumaha. Hanya dicoba, ja aing keneh pangeran, aing nu mere sehat, aing nu mere gering. Coba sia ketika sehat ka mana sia ngawujur, ketika gering ka mana sia sujud. Nang aing keneh aing mencoba. Tah nu mantak loba kiai leupas ti dinya, acak-acakan. Kakarak diambean ku lurah bae ge, beuh tulak cangkengna geus di dieu. Beng camat geus di dieu, jeung bupati mah tulak cangkeng di dieu. Dunia asa nu aing. Delekeun moal kebal deui ta kiai tah. Nang Allah sing hades ya dititipan ilmu. Ulah dicampur adukeun beuteung sia. Beuteung sia ulah dicampur adukeun sia mah boga ilmu. Al-Qur'an aya di otak sia, tafsir aya di otak sia, fikih aya di otak sia. Ku atuh akur aja nu sakola sih. Nu sakola mah kapan eta mah eueuh tafsiran di dieuna. Eueuh pikihan di dieuna. Atuh nya nama ore koros. Atuh sia kunaon nutur-nutur ore koros. Kudu berbeda atuh. Mantak kiai asup ka Golkar tunggu tanggal main. Kuari tinggal ambek-ambekan bae. Keur mah ambekan nya. Ambek-ambekan wae. Goblok sia rek ngaraji ka aing. Tolol sia. Kunaon aing teh didengekeun ku sia. Masyarakat kitu-kitu teu ngajawab. Jadi mah teu hayang ngaji ka sia. Nggih. Ayo. Ngaji ka dia. Ya aing bisa ngaji kos kitu ieu. Embungeun masyarakat. Ngaji naon sia di aing aya. Ayo. Lain masalah ngajina. Sia waktu dibere ku bupati aing teu dibere. Masyarakat tidak ada kesamaan. Coba lu membabareng mandi di bupati 10 juta. Tajang sia ieu jeung aing. Atuh jana ge daekeun jeung komplotanana mah. Bener teu bener ge kitu bae pokona mah tah mah. Amruk. Delekeun jang contok. Lain benduk urang mah KMT anu encan asup Golkar sing hade sakitu doang. Sing hade sakitu doang diancam deuleu tuh geus asup. Runtukna deuleu ku sia. Deuleu. Sia mah eta dikitu-kitu pan teu buncilak sia mah. Bangun hare-hare bae lah kieu ieu kitu bae pan sia mah. Rurun aing hook jasa di otak anjeun aya tafsir, di otak ente aya fikih, di otak ente aya hadis. Kudu ulah dijual ka Golkar. Ulah dijual ke partai, ulah jual ke organisasi. Moal kebel orang hirup bakal menghadap Allah. Enteng jual melalui partai paling boga motor. Motor kan? Saeutik dunia tapi di akhirat engke urang ngomongna kumaha. Jang teu susah-susah teh jajang dahar jeung yang nginum mah aya. Tapi eta mah kan hawa nafsu. Berarti sia makin dikiaikeun makin gede nafsu sia kana dunia. Ye, parang sana kumaha meureunana. Geus ulah sok iluan ka Golkar ulah, geus ulah. Cenah kurang mah eukeur kiai. Eureun. Aya teh duit teh kadiekeun. Beneran kalau mal bere. Hook ge saya dunia keur acak-acakan kieu. Haji urang milu acak-acakan, Masya Allah karim, Masya Allah. Kajeut. Urang ulah kukumaha, ya mah kurang makan keur ngaji doang di lapangan mah teu kukumaha aku lagi. Apakah kula ka Kiai Golkar Haji Bendu atuh henteu. Sugan, awas aing mah bungsu salaman sama Golkar henteu. Malah mah dipentak dia duitna. Ieu kan urang nu lempeng set di lapangan atuh masing-masing. Ngan sugan kabuka hate jaheuh. Masya Allah. Nikmat ngajar. Nikmat magahan. Nikmat ibadah. Lantaran kahijab. Ku pohon beringin. Hijab akbar. Iya tuh di daerah Sepatan. Daerah Sepatan. Mau dibejakan ngarana. Aya kiai hebat jasa. Ngajina bisa. Kemudian gitu. Tapi gajina bisa. Ngomongna bisa. Asup ya nak Golkar. Masyarakat bunga haji. Masyarakat bunga haji. Atuh kuari ge sarua tah. Aya hirup keneh kuari moal bejakeun ngaran ya sia wauh Pak. Sanajan aing jauh kan neuleuh aing ge memantau make ya. Ya Allah, ya Rabbi. Tapakuran geurah, hai.
ku Mekah kunaon sih teu tapakur kunaon sih teu deuleu ku mata hate tentang keraton langit bumi kerajaan langit bumi jeung ciptaan-ciptaan Allah jadikeun sebagai dalil jadilah dalil aya langit dalil bahwa aya anu nyiptakeun langit saha nu nyiptakeunana Allah aya bumi berarti aya nu nyiptakeunana saha nu nyiptakeunana Allah kok bisa kos kitu sih ieu al alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyir hadis yuntiju al alam hadis alam berubah setiap nu berubah anyar natijana alam anyar tuh geus wa kullu hadisin lahu sholih setiap nu anyar aya anu ngadamel nah nu ngadamel teangan ku ente geura ge ka meunah pasti aslina Allah eta secara singkat lamun ku urang dirinci melalui ilmu mantek panjang alam ulah waka ka langit jeung eusina ulah waka ka bumi jeung eusina hiji bentuk kacang bege ieu kacang anyar nu mantak anyar tata dina mah eueuh ku ari aya setiap anu aya tata dina eueuh berarti anyar geus kulantaran anyar nyana teh kudu tahayuz artina tahayuz aya menggon kulantaran menggon ngabutuhkeun zaman ngabutuhkeun kana tempat hiji kacang kudu butuh jang cicing segede kacang tempat ngaranna urang butuh jang cicing segede urang tempat ngaranna setiap anu ngabutuhkeun tempat berarti anyar ketika nyana ngabutuhkeun tempat berarti aya masa setiap anu kakurung ku masa ngaranna anyar langit aya tempatna jeung aya masana anyar bumi aya tempatna jeung aya masana anyar sebab tata dina alam ku ari aya al wujud ba'dal adam sebenarna mah geus ieu teh ku ari jadi dalil kana ayana Allah mah teu katerapan ku zaman teu katerapan ku tempat sebab Allah mah mukhalafah lil hawadis mulai urang rada nyanyayan oh iya dihesekeun deui datang ka nu kula ge teu ngarti aya pembagian tentang nu maujud teh kabagi kana jisim teh artina nu murokab aya anu latif nu latif teh anu bigeri jismin henteu murokab sebut basit nah eta langke urang mun nyaritakeun kos kitu di ilmu makulat geus atuh kuari mah kabagi aya johar pirid aya johar murokab engke aya arod geus aya johar maqama binafsi aya arod maqama bigairihi engke kabagi tasat mulai tak kula ge geus buyang ge kula na ge geus buyang atuh kumaha ente geus kitu tah eta geus nyaritakeun maujudat mumkinat ngaranna mantak ieu disebutna ayatut tamkiniyah disebutna kos kitu tah ayatul kauniyah disebutna kos kitu ieu ayat teh urang lamun nyaritakeun ayat ditafsir oh wa hadhil ayat ayatul kauniyah oh berarti bisa ke dalil ya iya nu kos kieu ngaranna ya ieu ayat kauniyah nu kos kieu ngaranna eta pembagian model lu tadi eta lah urang kudu siap munazarah ngaji heula fan munazarah kudu siap mantek ngaji heula palu bangsa gaji kos kitu ayo dia setur kumaha engke kan urang munazorohan tina al alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis eta teh pokona doang kabelah dituna ieu nu mantak di ngaranan nu mantak di mutaghayyir naon nu mantak hadis naon ku urang dirinci kana tahayyuzna ngabutuhkeun kana tempat jeung zamanna nah ieu teh kan kabagi maujud teh makhluk Allah nu aya salian Allah aya anu jisim kos urang murokab aya anu latif malaikat setan jin nya nama latif ulah make maha latif engke maha latif Allah
lain tah mukhalafah lil amri. Jadi geus malaikat mah kajeun teuing urang aya di bentenganana ge di benteng deui, bentenganana di benteng deui. Wah nu asup ka dinya kutu sieur jang malaikat mah bisa bae asup jelag. Setan gitu kayaknya. Tutupan cenah patona beusi aya setan. Jeuh. Itu setan mah datang jelek bae. Gawean Fendi. Telumpat nya nama. Telumpat panjana raja na. Atuh asup bae ka jenting kumaha ge teu di kota teu di leuweung, teu di masjid teu di imah, waya datang bae. Nah, engke aya deui setan ngabentuk padahal nafsu urang. Urang embung kapanggih jeung setan, nafsu urang bakal ngawujud. Plak nu dipake kasieun ku urang naon pocong bakal ngawujud pocong. Eta teh tina hayal urang, nafsu urang diwujudkeun. Urang teh mung kapanggih jeung maung diayakeun. Eta teh nafsu urang dibuktikeun. Nafsu aya maung di jero kamar urang aya maung aneh. Maung calana. Wah. Eta teh nafsu urang embung kapanggih jeung maung diayakeun. Mantap ketika urang embung kana dunia didatang-datangkeun. Tah cenah aing malah embung bae kana dunia beda datang. Atuh moal ya sia embung nalalagaan. Embung nalalagaan nyahoeun atuh mun embung bebeneran datang. Kos cucurut bae datang. Urangna geus embung. Ingkam. Ketika urang hayang henteu, ketika urang nafsu urang teh keur ka mana? Nafsu urang embung kapanggih jeung jurig anu kurang dipake ka embung aya. Urang embung jasa kapanggih jeung kos itu aya. Nafsu urang timbul tina nafsu urang. Maka ayalah pendidikan untuk ngebersihan nafsu ngaranna thariqah. Carana hanya guru mursyid anu nyahoeun cara-cara ngabersihan batin urang. Siap henteu siapna tergantung urang. Guruna mah selalu standby aya bae. Dosen anu endek siap mere ilmu batin aya. Setiap saat satungtung dunia can kiamat. Cenah kula mah teu kapanggih-panggih jeung guru mursyid. Tadi pasar Kemis mana ya jeung mursyid? Ya tah bae geus kadinya. Tuh. Masyaallah. Tah dijerokeun deui. Ieu kan tauhid, dalil. Seluruh nu maujud masih Allah bisa pakai dalil ngadalilan Allah. Eta keur carita syariat make ilmu mantek. Lamun urang geus usul ilallah dibalik dalilna. Aya Allah dalilna aya ciptaanana tibalik sorangan urang mah kuari aya bumi dalil aya anu nyiptakeunana geus usul ka Allah sebab Allahna doang nu kadeuleut Allah teh aya dalilna Allah aya ciptaanana na eta teh nu kos kitu handap keneh dibalikeun aya ciptaanana dalilna aya Allah. Masya Allah, orang mah aya Allah dalil aya ciptaanana dibalik. Sebab pemikiran jelema nu geus usul ilallah dibalikeun ku Gusti Allah. Sebabnya melalui kasyaf. Duh, kos kana itulah geus urang kula nyaritakeun luhur-luhur ieu bae pake dalil. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'. Wa anjeun sanyana kalakuan eta sahampir berarti sakedeung di deukeut aya kuna qad qataroba ajaluhum hampir datang kana ajalna. Hei kupar bekah kunaon maneh teh tafakur kunaon maneh teh henteu mikir-mikir secara qalbu ciptaan-ciptaan Allah anu engke bakal ngadatangkeun kana keyakinan yeut nu ciptakeun langit bumi katut esina Allah kunaon henteu moal kebal deui maneh bakal paeh hayu geura mikir atuh ku maneh asa yakuna qad taroba ajaluhum sakedeung deui maneh paeh encan mikir-mikir keneh bae ka anu eta lamun maneh rangka paeh can mikir fayabutu kufaron maneh bakal paeh kupat kos kuari bae di Amerika kalalapir pararai di Inggris kalalapir pararai henteu pernah mikirkeun saha nu nyiptakeun langit jeung bumi teu kaburu bal kebal sia paeh ka jeung kumaha ge asa ayyakuna qad qataraba ajalun sakedeung deui sia ajal datang lamun teu dek mikir hei ku parbekah khususna awas paeh anjeun kufar rugi sia disiksa
fayamutu kufaran fayasiru ila nar. Hayu gegerang pikir abeh maneh aya meran iman. Kos urang kuari set asal bae minggu Allah aya hadir di jero hate. Asal keluar Allah lompat deui. Nggih. Nungguan minggu deui bae. Nungguan minggu deui asal asup ka masjid Allah asal deket. Asal keluar hiber deui. Eueuh deui. Bisa teu cenah aing mah moal balik-balik deuk di dieu bae cicing. Abe hadir bae teh Allah teh anu mere dahar saboros siang. Saat mana kehadiran Allah di jero kalbu urang saat anu paling mulia. Urang mah lain kitu kan. Beuh. Waktu aing diondang ku bupati masyaallah disadiakeun dihormat-hormat aja dipapakeun saat itulah yang tidak terlupakan. Goblok. Moal ka dieu aing mah ka dieu goblok. Nu dieu mah jelas. Saat Allah hadir di jero hate sehingga terasa sejuk hate, perasaan aing dibawa ke alam mana untuk mengetahui tentang Allah, asa deket Allah teh, rarasaan asa kungenaheun zikir, rarasaan asa kungenaheun salat saat Allah hadir di jero hate. Eueuh sasaha iwal ti Allah saat etalah saat anu paling indah luar biasa. Ku indah-indahna jeung ku hadir-hadirna Allah. Allah anu ngatur urang datang ka urang pasrah ka Allah andeikeun Gusti abdi deuk dicabut nyawa saat abdi deukeut ka Gusti daripada abdi hirup nambahan dosa nyangakeun pasrah abdi ka Gusti. Saat etalah saat nu termulia, saat anu paling indah. Kos kitu pemikiran ahli Allah mah. Urang mah lantaran mata dunia, ceuli dunia, irung dunia, sunggut dunia. Urang mah nu diomong-omong teh dunia bae. Keur ngaji mah kos kieu keluar bae. Waduh, order lewat tadi. Waktu saya ngaji, waduh hanjakal, aya hanjakal. Kan goblok eta jelema eta. Jadi keur ngaji order teu diangkat, hanjakal cak kira goblok teu. Muliaan ngaji jana daripada order. Begitu disusul order teu akur hargana. Tadi geus ngagoblok-goblok. Aduh, cak kira rugi jasa. Begitu dikonfirmasi tak akur harga panetapan belum saat nu mulia ieu teh pasrahkeun ka Allah. Masya Allah mentak dek ngaji teh ya geus HP pareman ulah dibawa ka jero majelis geus ulah aya nu nyoting-nyoting ulah anu ngarekam-rekam geus bae rekam ku otak sorangan beres geus ye ieu mah rekaman bae diheulakeun dipake henteu. Mun kitu rekaman dijual aing diberek sia. Aningan ngejang awak sorangan. Teuh. Awas sakedeung deui maneh pararae can kaburu nafakuran can kaburu mikir rugi siapa paeh sia kupar neraka. Tabi ai hadis badahu yu'minun. Baka caritaan mana tuh sabada Quran maraneh teh ngimankeun hei kupar Mekah deuk iman kana naon atuh ayeuna sabada Quran teh deuk iman ka mana hayu pabi aya di sini caritaan mana aneh caritaan Allah teu didengekeun teu dicerna teu diimani ai caritaan film caritaan buku Rusdi caritaan koran caritaan majalah geus luar biasa. Caritaan Allah datang ka kuari anu can bisa-bisa acan maca Quran. Sanggeus teh bisa maca Quran aya nu henteu didawamkeun maca Quran. Sanggeus teh didawamkeun dawam aya nu henteu ngaeng hartikeun makna-makna Al-Qur'anul Karim. Nanaonan? Ieu berita ti Gusti Allah teh aku urang dimumule. Baca makhraj-makhrajna nu rapih. Kurang dibaca bada salat baca ala kadar sayat 2 ayat sakitu geus pahara jasa. Belah dieula urang hayang nyaho makna-maknana cik urang aji tafsir teh supaya nyulusup ke jero hate. Ieu kan lain berita ti makhluk tapi ti Khaliq. Mantak fabi ayyi hadisin caritaan mana atuh ba'dahu sabada Quran nu ku araneh kabeh diimani. Hai imankeun ya Al-Qur'an ti Allah. Tetapi horenganan kos kitu teh dihayu-hayu ge sebaya lantaran cak Allah
may yudlilillahu fala hadiyalah. Sajelema nu ku Allah disasarkeun ku bangkawarahna hatena tu sasar bae fala hadiyalah, maka teu aya nu nuduhkeun ka anjeunna. Imahna mangarendeng jeung kiai tapi manehana nama kafir bae. Misalnya di Jakarta di perumahan, ieu mah imah kiai, ieu mah imah ustad, nyana di tengah-tengah, tapi aya teu dibere hidayah mah ku Allah deuk disasarkeun makin bangkawarah ka bangkawarahanana, malah manehanana ngabenduan kiai, malah ngamusuhan. Bayyudlilillah fala hadiyalah. Jelema nu disasarkeun ku Allah atuh balik dari betul. Nu nuduhkeun iwal ti Allah. Hakikat da kuari rusak ku Allah bae deuk dirusak. Masyaallah karim. Urang ningali Garut bae dek aya naon di Garut, ternyata horenganan mabok leuwih ti heula di Garut. Anggeus-angeusan zina di Garut. Judi di urang moal aya nu ngadu embe, di ditu mah ngadu embe. Embe diadukeun domba, kotok mah geus puguh. Di mabok di Garut, zina di Garut. Atuh urang bage, woi, urang ka Garut yuk neangan cuaca. Wih, haja-haja di Cikupa ka Garut neangan pamaksiatan. Tuh, Cipanas tempat maksiat, Cikajang tempat maksiat. Lamun urang nyaritakeun Garut sararieun. Eta di Cikajang aya kawah. Kawah teh kapan eta teh? Kawah panas, tapi di sekelilingna dijieun kunyana bangunan-bangunan pakai sararina. Geus puguh Cipanas dan lain-lain sebagainya. Sedang dibanjirkeun sakitu teh sedang. Ulah ngomongkeun Garut di lebur sia ge sarua. Je, lah cenah moal banjir. Atuh teu kudu banjir bae ku angin. Sing hade ieu mah sing hade. Masyaallah karim. Iyalah mayyudillahu fala hadiyalah. Saja lemanu disasarkeun ku Allah atuh Allah nu bere hidayah. Haju ku Gusti Allah wa yazarum diantepkeun fi tuyanihim ya'mahun yataraddaduna tahayyuran terombang-ambing fi tuyanihim dina kasasaranana kalacutanana. Ku Allah diantepkeun diutus kiai, lain dituturkeun, lain didengekeun, dituturkeun, tapi dimusuhan. Eta teh hakikat mah deuk disiksa ku Gusti Allah. Sing hade ya mahun fi tugyanihim. Ku Gusti Allah diantepkeun terombang-ambing ya taraddaduna tahayyuran, bingungnya na fi tugyanihim dina kalacutanan. Urang kuari geus kurang kumaha? Kiai-kiai nganasehatan pemerintah ulah korupsi makin menjadi-jadi. Sieun ya kula mah. Sieun ya di negara urang teh. Wah, asal siksa datang bae. Sumber siksana nyana maraling kabeh. Negara cek ahli politik eueuh bakalan bangkrut sebab negara. Wah bae dibiayaan ku rakyat. Aya lu kaliwat pajak ja eueuh. Pajak kabeh. Eta kan triliunan rupiah tapi kok negara bangkrut. Urusan hutang untuk memajukan negara kan dibayar perjanjian dengan hasil bumi. Indonesia hasil bumi na pohara jasa. Weh, dek naon atuh di Indonesia mah Masya Allah. Naon bae ge, melak naon bae jadi, melak awi jadi awi, melak cikur jadi cikur. Emang aya di ditu? Lain di ditu mah. Ditu melak kacang jadi korma. Tuh, Masya Allah. Iya di urang mah pohara jasa. Kan dibayar. Buku hasil bumi di urang teh aya logam emas, aya logam perak, aya logam besi, perunggu. Eta bae gejang mayar hutang. Pohara jasa. Encan kayu-kayu di Kalimantan. Encan batu bara dan lain-lain sebagainya. Balayah ka uyah balayah di urang. Datang ka urang lembur mah urang teu kudu make uyah, mun nyayur teh cukup make cai kelek salaki bagi geus cukup. Asin bagi sarua bae. Mahmur jasa di urang. Nah, iyalah mayyudlilillah ya jelema anu disasarkeun ku Gusti Allah fala hadiyalah wa yadarhum. Ku Allah diantep deui fi tugyanihim ya'mahun. Ieu
Urang ningali bae kepemimpinan Jakarta, mimpin geus pimenangeun jasa kan Ahok malantaran dukungan akan pohara jasa. Sehingga urang boga perasaan kieu amat si nagara kok ngeplot anu kos kararitu. Andai kata jadi nya berarti pimpinan orang kafir, kan kafir mah hese nyaritakeunana. Muludannya nama anti sanajan aya eta mangan sakadar pencitraan doang teu timbul tina cinta ka Kangjeng Nabi. Itu banigulah muludan. Muludan mah ieu rasa cinta ka Kangjeng Nabi. Ayeuna hadir di dinya ngan sakadar pencitraan deuk naonan atuh. Rajaban jan teu nya nama salat jam moal. Eta cenah ngabangun eta mah ngabangun ge sakadar ngabangun lain timbul tina cinta atuh. Agak. Aju kuari nu mere penerangan ambualaya. Tapi kumaha? Wallahu alam lamun deuk dua mayyudlilillahu fala hadiyalah. Kabelah dituna wa yadurhum ku Allah diantap fitu gyanihim ya'mahun. Dek diterombang ambingkeun ku Gusti Allah Jakarta aya dina tugian. Geus tah bodoh tah mah kos kitu. Ikeur carita padahal mah ku Islam ge encan pugu bener tapi ulah kafir-kafir teuing atuh. Tah, ieu kiaina ge ngadukung. Kiaina ge loba nu ngadukung. Nah, kitu keneh di unggal-unggal daerah. Hati-hati. Anu nginaheun abe urang mantap dipilihna dipimpinna anu bener jasa mah moal aya ieu moal gua mah moal cek. Jadi kesimpulan nama ku permekah teh ku bangkawarana teu pernah mikir-mikirna teh ngan sakadar pitayeun doang teu pernah tafakur sehingga teu nyahoeun ka pangeran anu asli. Maka tuh pararehna dalam keadaan kafir bakalna nyana disiksa. Memang horenganan ku Gusti Allah disasarkeun sehingga diantepkeun terombang ambing dina kalacutan baheula eta ku Mekah atuh kuari kunaon aya di urang kuari naudzubillah min zalik nu mantap urang mohon ka Gusti Allah mudah-mudahan negara Indonesia mah diamankeun ku Gusti Allah. Ditentremkeun ku Gusti Allah, dinikmatkeun ku Gusti Allah sehingga orang bisa ibadah ka Gusti Allah dengan mantap. Bi barokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim